Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam bil ilmi wa taqwa ala dawa wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu rahmatan likullil alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ba'thi wal qiyam. Atirillahu maqablahul karim ya Rabbi syariyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Fatuba liman kana ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah ala dawam. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annahum ittalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'aman ahabba. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah syukuri biasa silaturahmi. Sekarang dia mudah-mudahan dia silaturahmi kepetik hasil kalau buah orang anu masih aya dikieuna malah mandar menjadi kabinga ka arwah-arwah sepuh-sepuh urang, guru-guru urang, karuhun urang. Mudah-mudahan rajinna di alam kubur nasi dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara fadilah silaturahmi teh farhul amwat, farhul malaikah, kabunga anu mararahot, kabunga pirang-pirang malaikat. Mudah-mudahan kapetik hasil kurang saya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten hasil kuring kita kalau sapakan juga namanya kedah napa ngarasa jangan nasib bulahan oke apunten sim kuring sebelah adab apa ngarasa habib sim kuring ngalangkungan dia masih kuring kiring binga disebut pun lanjut gitu dengan otong teh. Giring binga ada tara kata betul masih kuring teh gitu. Bedah boy ajaran otong anu ngulem giring binga ngeraskeun silaturahmi sim kuring. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan
hadir di tempat dikawi anu nyieun panggung gitu, anu nyieun taman, anu uruson seksi penerangan, anu ngasurkeun hawu, anu bagian daharna. Mudah-mudahan isi ayat dasar lillahi ta'ala sejak mahabbah kakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rugi pisan teh lamun eueuh niat eta teh jaba gede modal debat tiris rugi pisan lamun eueuh niat eta. Hadirin rahimakumullah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supi sahabat kakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mata tiya musaati. Eta sahabat naros kakang Rasul kira hari ngadepna kiamah. Kangjeng Rasul tadi walar dawaktos Kangjeng Rasul ditaros tentang kiamah oge ku malaikat Jibril. Walarana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mas'ulu anha minas sa'il. Ma mas'ulu anha minas sa'il. Eta waktos ditaros ku malaikat Jibril. Dibasahaun urang dieu anu ditaros sareng anu taros sami-sami teu pada terang kana waktos kiamah. Waktos ditaros ku sahabat mata kiamus saah. Kangjeng Rasul malik naros ka eta sahabat ma'adat dalaha kana naon anjeun geus babakelan keur eta poe kiamah. Anjeun naros kiamah na si lain teh geus boga naon, geus babakelan naon, boga amal naon, nanyakeun poe kiamah. Awalan sahabat ma'adat dulaha katsiran min sholatin wala siyamin. Tepisah-pisah Gusti abdi teu babakalan, teu cawis-cawis, teu siap-siap kangge kiamah kana nyeureurkeun salat sunat, kana nyeureurkeun puasa sunat. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Eta jimat angin jisim abdi cinta ka Allah sareng Rasulna. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dimijil hadis almarhumah aman habte dikayat nate. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Di jelema digolongkeun jeung jelema anu dipikat cintana. Wa anta jeung ari salira sarjunjunan ka eta sahabat ma'aman ahbabta, langsung eta junjunan anu nyariosna. Intina anjeun bakal digolongkeun jeung kami, dihijikeun jeung kami. Ieu tadi dipimitianlah ku pamarasa aja otong tadi mahabbah sekurang lima cinta, ikatan cinta itu ya. Ikatan cinta lain andin jeung saha? Lain andin ya. Ikatan cinta orang sareng junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kudu aya modal eta. Sahabat oke anu tadi abdi teu gaduh amal naon-naon,
ke perintah Allah kita disebut Allah sareng Rasulna tapi abdi mengaduh modal teh cinta ke Allah sareng Rasulna cinta takut cinta. Mudah-mudahan hadir dengan dukung karena ya acara mudah-mudahan si kalbat kan hadis anu tadi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan urang kuning sak na bulan bulan kita kamari mah 2 tahun yang melempem ya sebenarnya siar Islam anu aya di Indonesia paling itu sieun ieu was-was itu sieun ieu was-was. Alhamdulillah ayeuna mah paku lagi teu nganggo masker jeung kita tinggal satpol pp di sisi gigir oge. Kamari mah 2 tahun katukang melempem siar Islam nu aya di Indonesia. Mudah-mudahan kunincak na ieu bulan bulun ayakeun di moal tempat ya RW ya masjid. Mudah-mudahan orang sing tapaul kasih Salahuddin sejarah muludan Syekh Salahuddin ayakeun muludan dina waktos diserang ku kafir Harobi anu membabi buta terang-terangan merangan ka Islam anu akhirna Islam teh melempem di negara teh paruh anu Syekh Salahuddin ayakeun muludan dirinya Islam nanjir deui rame deui nu ngaraji jumaah aya deui salat rapat deui tadi sumpah ku tadi sing tapaul kadinya kunincak na sisi mulut. Mudah-mudahan siar Islam anu aya di urang umum saalam dunia sing langkung-langkung nanjir deui amin ya Allah ya rabbal alamin. Diserang kumaha saperti halna kamari urang baik kamari ayeuna ge masih diserang diserang ge lain ku pedang urang mah diserang ge lain ku bom dihei lembut lantik tapi eta areureun teu keras nyerang teh areureun itu teu ieu eureun. Ya alhamdulillah sudah berku berkah na ieu sasi wabil khusus dina ieu wengi ku berkah na ieu wengi yang Jumaah anu mulia. Mudah-mudahan keimanan katakwaan urang sing langkung parageun amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus kalau budak santri wawe walalaki alhamdulillah tidak di sing barakah sing kenging ilmu anu manfaat hidup teh jalmi anu model jalmi anu aheng lain jalma murah model murah warwiya an Isa bin Maryam qala laisal ajabu mimman halaka kaya pahalaka walakinnal ajaba mimman naja kaya panaja. Tekudu model tekudu aneh tekudu aneh di jalma-jalma anu ruksak tapi walakinnal ajaba mimman naja kaya panaja. Anu kudu model mah anu kudu aheng mah jelema anu salamet
kumaha wae salamet. Pelajaran tadi teu kudu model, teu kudu aneh, jelema nu cilaka nu ruksak mah. Kumaha ruksak na oke rek leutik rek gedena ge. Jelema teu balik mah teu kudu model. Rek teu balik na saeutik, rek teu balik na gede, teu kudu model. Tapi aduh kudu model mah jelema anu salamet, jelema anu aya dina jalan Allah sareng Rasul mah rek leutik rek gede model aneh. Eta mudah-mudahan urang sadaya anu hadir di tempat sing kalebet ka jalmi-jalmi anu salamet anu model teh anu aneh. Loba ayeuna teh kan batur menukeun teu alecreuk. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kacinta orang ieu tadi judulna cinta ya teh mahabbah sing jadi asal taat ka Allah sareng Rasulna amin. Daun cinta moal aya taat saeutik oge. Cinta moal aya taat. Cinta moal aya taat. Asal taat teh kahiji hau, kedua roja, katilu cinta moal aya taat satu tumpuku oge lamun eueuh sieun, lamun eueuh roja, lamun eueuh cinta. Ai hau kazina bumana Allahu anhu, ngajauhan karena perkara karena eta perkara dilarang ku Allah. Lamun roja amaluka lillah bima yarada. Sieun roja nomor katilu cinta sauk inabah eta cinta eta asalna taat. Eueuh anu tilu eta moal aya taat ka Allah sareng Rasulna. Sok lamun eueuh sieun, lamun eueuh roja, lamun eueuh cinta, satu tumbuh oge moal aya taat. Eta dasarna. Lamun urang rek diajar ngalaksanakeun taat ka Allah sareng Rasulna, hiji kudu aya sieun, kadua kudu aya roja, katilu kudu aya cinta. Kaye cinta deui eta modalna taat ka Allah sareng Rasulna. Bisa ya dipraktekkeun dina rumah tangga si ibu jeung si bapa. Sok si bapa gara ayeuna bisa dipraktekkeun taatna anu jadi pamajikan, anu jadi salaki. Lamun si pamajikan eueuh ka sieun, lamun si pamajikan eueuh roja, roja teh kaula atuh didinya mah nya salaki pamajikan mah. Roja teh kaula kana jadi salaki. Lamun salaki tos di sawah akang bere tuang heula, bere tunggang heula, eta teh roja kitu teh. Nomor katilu aya cinta. Insya Allah kalau jadi pemajikan bakal taat ka salaki. Rek kumaha wae oge, rek teu boga duit oge salaki. Moal manyun teuing. Moal manyun teuing aya eta mah. Sieun ku salaki. Naon sih ku salaki? Sagala parentahan salaki sok gugu. Panyarek salaki gugu tong anu nyi tuli roja kaulaan salaki pencetan namun asup angin karok
Isuk menyiapkan saya kopi berepan masalah kena itu kerungsing ya dagang itu payu jauh kerusuk orang lagi pakai saya dagang lagi maju salah kita kang si kopi mau kang si susu mau tuang ketua mau jalan-jalan kata pemajikan sugan kudu diberi bujur mau yang kata ngana itu tung nanti diberi bujur mah kermanyo oke hadirin rahimakumullah mudah-mudahan sekali dei ia muludan sing jadi benteng mobil khusus ke diri orang ke ahli orang ke kampung orang dina segala fitnah dunia fitnah akhirat anu nyerang ke diri urang anu nyerang ke ahli urang anu nyerang ke kampung urang sing jadi benteng sing jadi lamun tadi macet sepaku itu vaksin tapi lebih dari vaksin meludah lebih dari vaksin dohir batin kajaga kuiya muludan mudah-mudahan supina hadirin kaya tempat mudah-mudahan si kalabat kana ayat tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau annahum ibtalaku anfusahum rumasa dari itu rumasa orang dolim kadiri orang sararea kadiri urang masing-masing dolim loba dolim jauh kakastagfirullah dararatang ya jalma-jalma ka Gusti kasalira Gusti jarak ka Madinah jauh beri mahal ongkosna beri aya nama hese keluar duit oke ke Madinah tapi orang niatan urang sejak ngadegesan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah di mana-mana di hiji tempat dibacakeun sholawat insyaallah Kangjeng Rasul hadir di tempat amin ayeuna ieu mudah-mudahan urang sing niat ngadegesan Kangjeng Rasul matake lamun hayang ke mahalul qiyam lamun keur mahalul qiyam urang teh lamun keur mahalul qiyam kudu leuwih-leuwih Presiden Jokowi ngaliwat ka hareupeun urang pangdimna teh tukur ieu mah keur mahalul qiyam nang tuak ieu ka luhur kana kadang-kadang huruy dalam keur mahalul qiyam kudu leuwih-leuwih pangdimna leuwih-leuwih seperti ngaliwatna Jokowi ka hareupeun urang lamun keur mahalul qiyam da urang ayeuna sejak ngadeus ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam os istighfar astagfirullah oke wastagfaro lahumur rasul ya Kangjeng Rasul mangnyuhunkeun hampura kangge urang sararea disarangan ke istighfar urang anu hasilna lawajadullaha tawwabar rahim amin ya Allah ya rabbal alamin bae sing ta'dim biasa aya anu siga ta'dim nurutan tarik siga ta'dim padahal turut banget nama hadirin rahimakumullah sim kuring sakti 5 menit deui pangarsa Habib kantos sumping kabeh hadir di tempat termasuk sim kuring anu ngomongna asa moal maot sanajan kamari sapoe 15 sapoe 11 sapoe 10 kamari
siga usum jeruk kabari mah mawat teh tapi urang mah mau asa moal seketika oge asa moal urang mah seketika oge asa moal termasuk cimkuri ngomongna hadirin rahimakumullah. Nabi Isa ngadawu ad-dunya salah satu ayamin dunia teh ukur 3 poe dawuhan Nabi Isa yaumun amsi poe kamari qad mado ma biadika minhu sayun tadi dia dina sayun anu geus kaliwat kurang sayun aya taat aya maksiat aya musibat aya nikmat tanu geus kaliwat kurang lamun maksiat walam yatabayyan al-aqu can pertela dihampura ku Allah maksiat anu geus kaliwat dosa anu geus kaliwat lamun taat anu geus kaliwat lam yatabayyan al-qabulu can pertela diterima ku Allah kanu geus kaliwat qad mado ma biadika minhu syai'un tasayun musibat taat maksiat nikmat. Nomor kedua wa yaumu ghadin poe sukan tudrikuhu amla naharek mangihan orang kana poe isuk atau moal aya bisa ngajawab seorang oge teh karek tincak kadinya teh karek tapi kana poe isukan teh moal kuhalna kitu urang kudu boga karetep dina hate masing-masing kaya yakunu hali fi saatin ukhra kumaha bakal bukti tingkah kuring dina waktu anu saja teuing hirup keneh teuing moal jam 11 teuing hirup keneh teuing moal poe isuk teuing hirup keneh teuing moal. Nomor katilu poe teh wa yaumun anta fihi poe anu kurang katincak ayeuna wal tanimhu mangka kudu ngalap kauntungan anjeun kana ieu poe anu keur katincak urang tong ngomongkeun poe isuk tong ngomongkeun minggu isuk tong ngomongkeun bulan isuk poe ayeuna anu keur katincak urang rek naon lamun dina ieu mah pantau mobil angkot sekarang gratis besok bayar gitu. Sekarang gratis besok bayar gitu. Ayeuna we tokong main poe isuk lamun isuk hirup keneh nya papikir kada kitu atuh we poe ayeuna kitu isuk hirup keneh tuh we kitu dasar puguh katincak teh apa can puguh katincak poe isuk teh ayeuna sing hade akhlak sing hade ucap sing hade amal bisi teu dincak deui kana poe isuk. Mudah-mudahan urang sadaya sing langkung yakin kana perkara anu pangdeukeut-deukeutna perkara anu pang yakin-yakinna adalah maut. Kadang-kadang urang masuk sulaya omongan jeung pagawean. Dawuhan Imam Syafi'i di Ibrahim jelema nyulayaan ka kami dina tilu perkara pagaweanana. Jelema tukang nyaruaan ka kami dina omonganna mah nyaruaan jeung kami dina pagaweanana yulayaan jeung kami di antarana nahnu abidullah
wa ya'maluna amalal ahrori anu ngaromong kitu teh siga teu boga pangeran mangko abdi Allah tapi teu siga boga pangeran. Nomor kedua, innallaha kafirun li arja'ina, Allah nu nanggung kana rezeki urang sararea kitu ngomong teh sararea oge rek tukang usaha rek nu nganggur kitu ngomong teh Allah anu nanggung kana rezeki urang sadaya karena masuk ngomong lagi kitu. Tapi anu ngaroromong kitu teh wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya. Tapi anu ngaroromong kitu teh tara tenang hatena di mana-mana teu boga duit, di mana-mana teu boga beas, di mana-mana dompetna ipis. Terakhir anu hubungan jeung bab maut anu kurang sok kapopohkeun padahal di posrona di pangkalan ojek anu di madrasah di mas kabeh oge ngomongna teh pan rek maot urang teh anu di posrona kitu ngomong teh maot teu da urang pan isuk eta ge maot anu di pangkalan aja ge kitu ngomongna teh di masjid kitu. Tapi anu ngaromong kitu teh wa ya'maluna amala qaumin la yamutuna, anu ngaromong kitu teh amal-amalana siga kaum anu marwal maut. Nu ngaromong kitu teh termasuk simkuring lagi asa moal maut ayeuna ge asrek kapilih ka imah ka itu bebuih di dia tuh wah ayeuna turun tina panggung ngajungkal hadirin ge sarua tong kakadean dari nu kuring wae buah hadirin datang ka imah maut asa hayang seuri lamun kitu teh ngomong teh pasti asa hayang seuri lamun nyebutkeun bahwa ayeuna ge maut asa hayang seuri. Mudah-mudahan simkuring hadirin oke pengarsa yang otong di dia mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa bari berkah amin ya Allah ya rabbal alamin. Santrina langkung berkah di dieu nabihan oke barangkali sing dikaitkan ilmu anu manfaat ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. Keurang sararea di mana mah di sana ku Allah sagala anu aya di diri urang, rezeki urang, umur urang, kesehatan urang eta milik Allah termasuk ruh. Doa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna lillahi ma utiya wa lahu ma uhida wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Naon-naon perkara anu dibikeun eta milik Allah. Jeung naon-naon perkara anu dicadak eta milik Allah. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Aya waktu anu dipasti, aya waktu anu dipasti. Kakolotan, kangoraan jadi leungit, kakasepan jadi leungit, susu neuner awe jadi leungit, tanaga jadi leungit, geus kolot dicanak kudu kagunganana. Dicanak kudu kagunganana kageulisan jadi leungit, kakasepan jadi leungit, tanaga jadi leungit, geus kolot. Dicanak kudu kagunganana termasuk ruh dicanak ku Allah. Di mana-mana urang dicanak ku Allah ngaranna maut mudah-mudahan sing netepan kana maut anu husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.